Saur musonib dina hikmah ayeuna saha jalma nu nyangka sayana kanyaah Allah dina setiap balai, dina setiap coba, maka eta teh hasil dina pondokna pemikiran. Surah Al-Quran bahwa setiap jelma diuji. Ujian teh aya anu amis, aya anu pahit. Ngan biasana aya ngaran balai mana? Balai eta biasana anu pahit kurang. Padahal habis oke bisa wae jadi ujian. Nya pada itu nama balai mah mantak nyusahkeun anak kahirupan. Kurang ekonomi atau daya kesehatan segala rupa. Yang usaha yang kakak segala rupa kealaman kurang, sehingga lamun misalnya orang berpikir seperti hanya ieu urang teh hirup teh ieu asan dipikir baheula susah we beda jeung batur. Urang mah dibere kasusah, dibere balai, hararese kana oge. Dulu berpikir asan teh Allah teh teu nyaha sugan ka urang. Allah teh teu perhatian, teu sayang ka urang. Dan ketika pemikiran tak keluar, eta teh kusabab pondok pemikiran urang. Sempit pemikiranna. Hampir sarua jeung hikmah nu kamari ieu. Kamari malah urang menang balai, nyeri kusabab menang balai kasusah. Maka eta teh kusabab bodohna diri urang. Karena merena balai ka urang teu paham. Jadi sarua kan beda bahasa doang. Padahal di saur musonib lawaja dan su koda solahu pitil kalbalaya altopun kasiratun. Dina setiap balai anu diberekeun ku Allah ka diri urang teh eta teh aya 1000 kanyah Allah nu diberekeun ka urang. Ngan kulantaran tadi teh sempitna pemikiran urang, bodohna diri urang sehingga nganggap Allah tetenya angre ka urang. Dipikeun ka kaluar bahasa urang kan nu secara lancar eta bahasa lancar. Lamun urang ngabasakeun, ya Allah kurang kumaha urang teh geus salat. Asan teh salat teh lain ukur salat berjamaah. Asan teh lain sapul fardu jeung sunahna jeung tahajud duhana. Tapi kunaon hirup teh bikin susah. Eta teh lamun ngaluarkeun bahasa kitu seakan-akan nyangka Allah teh teu nyangka diri urang, eta teh bodoh pikir kitu. Padahal lamun kurang diteliti, ditelah dina setiap balai nu diberekeun ku Allah ka urang, tuluy urang menghadapinya dengan penuh kesabaran, aya kedewasaan.
dina rohani urang. Contoh ieu da moal bisa tawakal ka Allah atuh lamun sagala hirup aya cukup komo loba. Sedangkan Allah marentahkeun ka urang supaya urang teh tawakal sumantel wungkul ka Allah. Maka didinya urang manggihkeun kasulitan kumaha sih cara sumantel tawakal ka Allah. Dasar teh urang tawakal teh nya pasrah teh tenang itu tawakal teh nyaran de bersandar diri. Misalnya urang boga kolot tah kalau we da kolot urang menjelma beungan teh inget tenang menjalani hirup teh. Benda ada orang mah gawe gaji gede teh kudu sieun hirup mah kabeuli jang beas sagala lupa jarande tah kana pagawean. Tenang urang mah boga dudul misalnya teh balager nyabager teh sok mere saenga tenang teh kusabab boga dudul sok barek ka urang. Sedangkan Allah ngulahkeun teu meunang ngarasa betah ngarasa tenang kusalian ti Allah. Tah maka Allah hayang ngadidik urang supaya urang bisa tawakal ka Allah, supaya urang bisa masahkeun diri ngungkul ka Allah, maka nu tadi kurang disarandean teh dicabutan ku Allah. Bersandar kana pagawean eureun pagawean teh di PHK. Bersandar misalnya ka babaturan atau kaya sok pura bere eureun batur teh merena ka urang. Bersandar namun misalnya kana harta teh mah bea hartana teh sakitu lobana eureun tawakal kana hartana. Ngarasa betah ku tatangga anu bager sok pura bere eureun tatangga teh lain kalakang mere malik kana malik teh resep dicokotan ku Allah. Balai eta balai beban kehidupan. Tapi didinya kurang belajar latihan. Oh ternyata benernya menurang bersandar ka dieu mah ngan eueuh. Teu urang butuh teh kalaka eueuh, didinya terus urang ngalatih rohani urang, ngadidik kedewasaan iman yang urang sehingga urang bisa masrahkeun ngungkul ka Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah teh hayangkeun. Allah hayang sakingnya anak Allah ka urang, Allah hayangkeun supaya urang teh cukup tawakal teh ka Allah unggul ulah kasalian teh Allah. Atuh cilaka lamun misalna jelema tawakal kasalian teh Allah. Si jelema teh maos sok baper can urang apa kurang sorangan ya. Nya napa kurang lamun misalna urang maot kumaha sorangan. Lamun mau teh diusahakeun kurang ieun imah urang teh selama usaha teh ditinggalkeun kan imah teh. Urang usaha bebeakan kieu-kieu ka beuli kendaraan maot ditinggalkeun kan kendaraan. Boga pamajikan, boga budak, urang dipikanya kieu-kieu urang maot pan ditinggalkeun urang. Nya boga misalnya babaturan anu bager kieu ketika maot bungeun babaturan. Nya boga duit loba kieu nya teu kabawa, boga jabatan nya sarua kanya wae. Tungtungna mah urang teh maot can bisa tawakal ka Allah eta nalangsang eureun-eureun ke di jero kuburan. Dek tawakal ka Allah nya moal bisa di dalamnya tuh bisa.
jelema moal bisa maripat ka Allah di akhirat lamun di dunya tan maripat. Mun jelema di dunya na can wau jeung Allah di akhirat teh moal wau. Mun jelema di alam dunya can bisa masrahkeun dirina ka Allah, maka di alam kubur ge geus moal bisa. Mun jelema can bisa ngarasa tenang ngumpul ku Allah, maka di alam kubur ge moal bisa. Baheula mah tenang geus sababaraha salaki, pan geus maot mah salaki teh kan teu ngangkat eueuh. Tenang ieu salian ti Allah geus maot mah geus sorangan. Datang di pemikiran orang, Allah hubungan ketika orang datang ke Allah, orang kan bisa tawakal, orang kan bisa pasrah, maka diberi setiap ujian cobaan supaya orang latihan bukan karena tahap tawakal.